punten ulama agung Kiai Haji Mustofa Bisri atau Nabi Gusmus di Jawa dayanya sarang Gus Dur anjeunna tingkatnya ulama agung eta teh lamun aya tamu tatarangan istri aku nyalira we nyalikeun cai pasihan ku nyalira nemongkeun ikramud dhaif naon ngamulyakeun tamu teh wajib jeung eta teh kaberkahan jang urang panjang agung jang urang ulah nungguan pembantu bibi ieu aya tamu pangna ulah ku urang we tamu lagi ngarasa terhormat lamun urang nu nyadiakeunana da kewajiban saya teh kewajiban urang mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifah sajami anu iman ka Allah jeung kana poe akhir mulyakeun tamuna nah sumping tamu teh tong nuan istrina mun tong nuan pembantuna ku urang we kan sakedik seorang tokoh hargaan atuh da arti maka haji ajengan ustad pan biasa lagi ngahanon nyakeun tamu teh ku pembantu ku istri hapunten cenah bojo nuju teh aya para cai aya gelas aya atuh sorangan we rek bawa cai mah aya nu kitu Ibu seueur aya deui da abdi sering namu dari cai acan sababna ego deuh istrina atuh naon sadamuan turun derajat atuh turun derajat mah nyakeun cai nyanak cai ti dapur moal turun derajat orang masa seperti kitu nya sieun turun derajat gitu